Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun baraya tepang dangdi sareng pidangan dongeng Sundanya. Urang ngadongeng dieu. Urang neraskeun hanca dongeng anu katunda kalayan ngabantun jajara carios si Doclo Cupu Sakti Guriang 7. Ieu dongeng teh karangan Mang Nyalira. Sok sanaos dongeng basajan malah mandar janten hiburan. Atuh kabadai anu satia manco kana dongeng Mang di mana wae ayana. Mugia sadayana aya dina kasehatan lahir sintadangan batin dilelancarkeun sagala rupinanya tong hila pirojong ditaroelan tomol sukreb. Atuh mangoge nganuhunkeun kanu parantos like oge komen. Mangga mitra supados teu jangkolong ting kana waktos urang sami-sami dangukeun kumaha atuh terasna ieu carita. Sok kaparayun sadayana. Mitra kaum dangu, ayeuna mah urang caturkeun deui si Doclo anu geus hasil kabur kaluar ti jero panjara. Ninggalkeun puseur dayeuh kiwari teh geus aya di Pilemburan. Sang Surya geus tilem ti tebeh kulon, nutup wan Cibeurang kaganti ku wan Cibeuting. Kayan alam teh kiwari mah ngadadak poekan bae cangna teh diganti we ku cang Sang Chandra. Bulan manima berada pugu beuting eta teh beuting bulan purnama. Basa si Doclo gerejongjon lempang mapai-mapai sisieun huma kadenge hawar-hawar aya suara anjing babaung mani ngelewung. Atuh si Doclo teh mani curing hak anu keur jongjon lempang oge ngadadak ngarandag. Bari ngadedengekeun eta sora ceulina teh mani ti rebing-rebing we kulantaran getaran eta sora teh beda karasana. Anjing babaung mani ngelewung. Tapi ke asa beda ieu mah suarana teh yeuh. Buah-buah ieu mah lain suara babaung anjing, tapi suara babaung anjing leuweung meureunnan. Ceukeureun teh sate si Doclo kituna teh bari museurekeun pangrunguna. Teu lila kadenge suara anjing silih gogog jeung para baturna ceguk. Ceguk suara anjing teh mani rageg, mata gandeng atuh. Nah aya naon yeuh? Anjing mani rageg deui. Halah, kudu diteang kaya kieu mah yeuh. Si Doclo teh jadi penasaran. Belesat cirimna teh ngablesat muru ka sumber sora. Basa tepi ka belah kidul pernahna sesieun lembur. Anjing nu rageg teh geus teu kasampak. Duka teuing kamarana. Ngan bae tadi teh kadenge sora anu pating garai kugu we atuh beuki kaget pikeun si Doclo teh. Sakedapan mah ukur museurekeun perhatianana merhatikeun ka sabudeureun eta batembatan. Basa ningali kapalebah handapeun tangkal kihara. Si Doclo teh mani kaget kulantaran kasampak aya layon anu ngagoler dina kaayaan baloboran ku getih bari jeung dadana teh gurawang lebah dadak kencana sidik. Jelas eta jalma teh geus ajal binasa. Nganu matak aneh dadana gorowong jantungna teh jiga aya anu ngajamret. Duh karunya temen ya jelema teh. Pasti geus aya anu ngaroga hala. Ngan bae aneh jantungna eueuh ieu mah yeuh. Ulang atuh si Doclo teh mikirna saha atuh cenah nu geus ngaroga hala eta jalma teh. Nah ku sato atawa lain? Lamun ku sato nah cenah nu diala teh ukur jantungna wungkul. Tadi ku aing kadenge jika aya suara anjing leuweung. Tuluy aya anjing anu rageg silih gogog tuluy pating garaik. Aneh ieu kajadian teh. Heueuh dawuhna naon di dieu mah? Piraku ieu jelema teh diroga hala ku anjing atawa ku anjing leuweung. Da lamun ku anjing mah tang tuwe meureunnan atuh awakna teh bakal ruksak. Digegelan ieu mah ukur gorobong samat dadana wungkul ya. Heunya aneh kaya kieu mah. Ku aing kudu deteangan ya.
Saha atuh nu geus ngaroga hala ieu jelema teh? Sabot si Doclo keur ngahulang, kadenge sora anu pating gorowok pating corowok. Barang direret teh breh katingali abringan jalma anu kacida lobana. Leuwih ti 10 urang mah bari marawa obor. Aya oge anu marawa pakarang. Tapi kalebah dinya kadenge salah saurang di antara teh cacarita. Alah, cilaka. Tuh itu si Dasim teh geuning geus jadi layon euy. Buah-buah geus siroga hala. Taku eta jalma. Ayo, tewak euy, tewak jalma jahatna euy. Geus masalah pasti eta jalmana euy. Tapi lain jalma cek dewek mah buah-buah. Manusia setengah siluman. Ayo, kepung euy, kepung. Si Doclo teh atuh mani reuwas tetela dirina teh disangka nu geus ngaroga hala eta jalma. Anu cenah cek eta urang lembur mah ngaranna teh si Dasim. Memeh ngajelaskeun si Doclo teh kaburu ditarajang manten ku eta urang lembur. Pating garajleng pating ngariuk bari ngahembatkeun pakarangna masing-masing. Si Doclo manehna tetep tenang we. Barang pakarang kena kana awakna. Eueuh hiji oge anu teurak. Belentrang, corocos, beletok, tumbak, pararotong, padang nebikeun kang oleweng mental deui. Jika kena kana barang anu teuas. Puguh we atuh urang lembur teh manehna mending ngaranjuk kaget kan bae beuki yakin. Pasti eta makhluk anu geus ngaroga hala batur salemburna. Kade oi, kade. Ya jalma teh lain jalma samanea. Wah, mundur. Keun ku abah urang sing hareupan euy. Ceuk salah saurang warga lembur anu katempo serog maju ka hareup. Henteu wani gagah abah. Tapi pok tumanya heula ka eta jalma. Hei, sia ngaran sia teh? Nah, sia nu geus ngaroga hala batur salemur dewek euy. Ngaran kuring, Doclo. Ke heula ieu teh. Nah betu kurah karuh Jona Rajang kuring mah teu rumasang geus ngaroga hala batur salemur maraneh. Tembal si Doclo nyebutkeun ngaran si Doclo wehan teu nyebutkeun Raden Kuntawijaya da puguh moal apaleun atuh ka Raden Kuntawijaya mah. Danya basa disebutkeun ngaran si Doclo. Eta salah saurang urang lembur teh mani ngahulang. Jika nu geus wawuh kana eta ngaran, da puguh geus ibur atuh kungsi ear ka mana-mana. Hiji ngaran nu kungsi disayembarakeun, malahan mah kungsi kapanan cenah mah. Di alun-alun oge kapan loba nu ngalalajoanan nalika erek dihukum ku pihak karajaan. Nyaeta garong kahot nu kungsi keunjleung di puseur dayeuh. Ge, jadi ngaran ujang teh Doclo nya. Eta si abah teh Cang Jaya. Kulantaran ngadenge beja lamun eta si Doclo teh kapan cenah geus weunang. Malahan mah diberok atawa di panjara di puseur dayeuh atawa di Pakuwon, tapi nah cenah ayeuna aya datang ka lemburna. Boa-boa cenah eta jalma teh ngaku-ngaku sok padahal mah jalma jahat anu geus ngaroga hala batur salemburna. Enya bener ngaran kuring mah Doclo. Ke ulah rek akon. Mane jalma jahat. Kapanan si Doclo mah garong kahon nu geus beunang kacangkalak. Malahan kiwari teh aya di jero panjara. Oh, nya di Pakuan di puseur dayeuh. Memang benar. Kuring teh di panjara di puseur dayeuh di Pakuan. Tapi ayeuna kuring teh geus bisa kaluar. Geus bisa kabur. Nya teu nanaon ari teu percaya mah. Ngan bae nu jelas kuring mah lain jalma anu geus ngaroga hala batur salemur maraneh. Puguh oge kuring oge ngarasa kaget lantaran manggihan layon nya di dieu bari jeung acan kanyahoan saha anu geus ngaroga halana. Kade ba ulah gampang percaya. Halah, pasti eta teh jalma jahat anu akon-akon. Tapi sapiraku atuh si Doclo anu geus aya di jero panjara di Pakuwon nya di puseur dayeuh anu sakitu dijaga ketatna. Teu mungkin lamun nepikeun ka bisa kabur ngaloskeun diri mah. Geus ayeuna mah
urang tewak urang cangkalak bah. Najan tadi teteraku bakarang sapiraku hari dihurup kulobaan mah. Ayo, maju maju. Nya, asok tewak atuh urang lembur anu teu percaya kasih docelo laju patingker aceleng kiwari geus ngaheumbatkeun deui pakarangna sewang-sewangan but batu we ngahujanan awak si docelo tapi eueuh hiji oge anu teurak atawa nemus kawedukan si docelo malahan mah anu ngagajleng bari ngaheumbatkeun beurepna teh mani pating aradu atuh lantaran karasa beurepna teh mani linu asa nenggel batu anu kacida teu asna we. Aduh, teh lawakna wadal euy. Teas, montong ditenggel atawa dikadek. Hayo tewak urang rejengan euy, urang talian. Ceuk si abah anu tadi kiwari mah ngajakan ka batura salemburna teh pikeun ngarajengan we cenah nyangkalak si doclo. Urang talian. Atuh urang lemur kiwari bahan teu ngagunakeun pakarang atawa peureupna. Cung celeng we. Pada nganyakalan ngarajengan si docelo ngan orok kaya bahasa arek dijungjungkeun teteh lah geuning cenah awak si docelo teh kacida beratna teu kangkat setik-etik acan. Ayo bantuan berat alah ay ulah cicing bae sia teh bantuan keun kudu dawek urang purlitkeun leungeunna alah geuning anjir tanagana edan jika oleh sanca leungeunna ge nah naonan atuh ieu teh bet ngarajengan kuring sagala rupa pek we atuh sok ari bisa mah geura cangkara geura talian cek si docelo sikepna teh tetep tenang sok sanajan keur direjengan oge salah saurang di antara urang lembur teh aya nu mawa tali geus kitu mah beuheung si docelo teh dieurat rek dibadawal we jika keur ngabadawal muning tapi eta nu ngabadawal teh atuh mani adu regeng kulantaran sarua awak si docelo teh nagen we jika anu dirabat kana taneuh teu bisa maju saeutik-eutik acan. Ayo badol atuh euy bantuan dewek ulah cicing wae nya sakurang badol 1 2 3 berat tambang atawa tali teh kalah kapegat atuh anu ngabadol teh kalah kapating kalaburu we lalabuh. Alah kalah kapegat aduh alah hampura katinihan euy si docelo anu mireungeuh urang lembur kalah kapating kalaburu atuh kalah kanjeung sirikeun nah atuh bongan sorangan cenah betemak kesah sagala rupa dabugu dirina mah teu boga dosa teu rumasa geus ngaroga hala urang lembur. Bongana atuh dabot nyangka ka kuring jelas kuring mah teu rumasa hanteu boga dosa Jadi ujang teh bener ieu teh jang docelo jadi ujang teh teu rumasanya geus ngarogala ieu batur salembur abah enya bah kuring mah teu rumasa geus ngarogahala batur salembur abah pugu ge kuring panasaran nah saha atuh nu geus ngarogahala ieu jalma teh aneh pek we tingali atuh itu dadana mani gorowong jantungna geus dicokot lamun kuring anu geus ngarogahalana meureunnan kuring teh baloboran ku getih atawa nyekel jantungna atawa lamun didahar ku kuring meureun atuh lamokot ku getih ieu bibir teh kapan bersih nya bener oge jang alah hampura atuh yeuh abah sabaraha kanca teh geus salah sangka ngan alah nasa atunya nu geus ngarogahala jang lazim teh pugu ge tadi teh aya kajadian jang di lembur teh cenah mah ceuk pamajikana jang Dasim basa ngoloyong kaluar ti jero imah aya nu nyamar nya terus we di teang da cenah lumpatna teh ka belah dieu padang diudag teh geus jadi layon enya bah pugu ge kabeneran kuring teh ngaliwat ka ieu lembur ngan kadenge we aya sora anu ngelewung heunya sora anjing leuweung tuluy aya anjing mani rageg barang di teang tetela anjing namang geus teuing ka mana anjing leuweung oge teu kasampak
Ngan kari itu layon. Tapi keke nah aya nu nyaksian kumaha rupana ciri-cirina anu geus nyamber ngiwat batur salembur abah teh. Nya eta duka jang da ceuk pamajikanna teh cenah teu katingali. Rupana mah nu jelas awakna teh jangkung gede. Nyai mah abah kakara sadar. Kapan Ujang mah awak teh sakitu. Ieu punten, buleudna jeung sakitu pendekna. Hanya bah, anak itu mah lain ieu jalemana anu geus maihan Jang Dasim teh. Enya da lain kuring atuh anu geus ngiwat nepikeun kandandasa batur salembur mamang teh. Ku kitu napi engkeun mah kudu ati-ati ulah gagabah. Enya Jang, hampura we mamang sabarakan caya. Geus salah sangka. Tapi ke nah Ujang teh bade ka mana atuh? Jeung nah bisa ngaluruskeun diri kabur ti jero panjara. Nya ngaliwatan kana jero taneuh we mang. Bisa kabur teh. Puguh ge arek neangan jalma jahat anu ngaran si Rabet di Pasir Jaya. Eta jalma jahat teh geus ngabobodoh ka kuring. Mitenah ka urang karajaan nepikeun ka kuring teh nyieun kajahatan. Nya di puseur dayeuh. Pokona gara-gara eta jalma jahat mang. Atuh urang lembur teh basa ngadenge katarangan ti si Docolo mani pating polohok. Aya nu percaya, aya nu hanteu percaya. Ngan bae teu lila eta urang lembur teh kaburu sadar kana kaayaan. Keun cenah urusan si Docolo mah tapi urusan layon Jang Dasim anu geus jadi korban. Kudu sagancangna dibawa ka lembur pikeun di Pula Sarawe cenah sakumaha mistina. Jadi kitu nya Jang. Nya Ujang teh bisa kabur. Nya mudah-mudahan we atuh eta jalma jahat teh saenggana kacangkalak. Meureunnan ngara Ujang bisa ngabuktikeun lamun Ujang teh henteu boga dosanya. Nya muhun bah kitu. Hampura we atuh nya Jang. Nya urang dieu geus salah sangka. Nya beuteuk ku hanteu betaya kajadian sarupa kieu. Pikeun urang dieu mah jadi keung Jang. Kulantaran kaayaan Jang Dasim teh teu wajar. Jika lain di rogalaku manusia ieu mah. Nya bah teu nanaon. Ku kuring gede maklum urang dieu teh geus salah sangka, salah paham. Nya nuhun we ari Ujang garesa ngampura mah. Ayeuna mah abah sabarakan ca teh ieu rek mawa layon Jang Dasim kudu saenggana di Pula Sarai teh Jang. Tapi ke Ujang bade teras ka mana? Kapan ieu teh barantos wengi? Kumaha lamun tos we atuh monok di ieu lembur. Sareng abah teh tang tos bakal ngaraos regreg aya Ujang mah. Jelas Ujang teu gaduh kasaktian. Saupama eta jalma jahat datang di ka dieu, ngaroga hala ka urang dieu meureun Ujang teh tiasa nulungan. Satadina mah kuring teh arek neruskeun deui lampahnakeun masalah sare mah di mana wae dugna ge teu nanaon. Tapi ari di aku ku abah sapara kanca mah teu nanaon lah. Beuting ieu kuring arek sare di ieu lembur. Jeung deui sapiraku deui kuring teh ninggalkeun ieu lembur anu sasat keur aya dina ancaman bahaya. Aya anu geus ngaroga hala urang dieu. Nya nuhun we bingan nu aya Jang. Saupama Ujang bade muhun monok di dieu mah. Malihan mah karesa ngajagi urang dieu. Oge dipiharap Ujang teh tiasa ngarengsekeun basualan. Eta nu jahat teh saenggana kacangkalak mun nu parantos ngaroga hala Jang Dasim. Bah dudu sabaraha kanca ngerasa bungah kulantaran cenah si Docolo teh daek monok cicing we cenah di eta lembur. Malahan mah daek ngabantu bikin ngarengsekeun basualan. Atuh ari geus kitu mah layon Jang Dasim dibawa we ka jero lembur. Pamajikanana nepikeun ka kapiuhan bakating ku kaleleban kudu jadi salaki. Teu sangka cenah bet kudu nalaraman cilaka. Ajal binasa aya nu ngaroga hala. Berijing acan kanyahoan jalma jahatna. Beuting eta keneh. Layon Jang Dasim teh geus di Pula Sara sakumaha mistina. Tah ayeuna mah kumargi Pula Sara layon barantos beres ayu we Jang. Ujang mah wios mondok di bumi abah under rompok. Mangga bah,
Aduh, nuhun we parantos ngangken. Nuhun abi teh meureunnan bakal ngarerepot ka Abah. Iya henteu jang nu aya Abah nu bunga. Kapan ujang teh muhun kersa diangken. Malihan mah kersa ngabantos ka urang dia pikeun ngarengsikeun basualan, ngajagi keamanan. Kitu cenah. Sabadareng semula saralayon jang dasim, celot-celot atuh diajakan we. Kubah dudu, malahan mah kiwaring geus tepi ka imana. Peuting eta celot-celot ngilu monok di imana Mang Dudu. Cacap nepi ka isuk. Eueuh kajadian naon-naon teu kacaturkeun aya urang lembur anu jadi korban deui. Ngan bae ti sabang perak eta kajadian, urang lembur teh loba anu sarieun. Inggi senang ngaranna Panasi Bakawas jang dasim. Eta jalma jahat aya datang deui ka eta lembur. Tapi barang dibejakeun ku pupuh lembur ulah sieun ulah keung. Lembur urang teh cenah ayeuna teh keur kacicingan ku si Docelo. Nyaeta garong kahot anu sareulieun jeung disayembarakeun. Tapi eta garong kahot teh sanyana mah cenah henteu jahat. Malahan mah ayeuna oge rek nulungan we cenah ka urang dieu ngajaga keamanan. Jeung mun pareng mah bisa nyangkalak eta jalma jahatna. Euleuh mitra waktos na geuning barantos teh nya kapan. Sakeula urang tuna jajara carita. Si Docelo tubuh sakti guriang tuju dugi ka dieu. Urang teraskeun dina seri anu salajengna. Manganuhunkeun tina sadaya paratosanana puntenna tina sadaya kakiranganana. Mang undur assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cak. Thank you.